Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome back to my vlogger. Welcome back to my vlogger. Welcome back to my channel. Welcome back to my vlogger of the channel. Aduh, ampun. Jumpa lagi palawargi sedayana dimanapun we ayana, dimana we berada. Wilujeng tepang deui sareng sim kuring jalmi tepugu aja. Wilujeng tepang deui sareng sim kuring si Babang Cangor yang gak punya yang gak punya kemaluan. Bukan punya nama tuh senjata bahaya mantap boga mah. Jumpa lagi dengan si Mamang Cangor yang gak punya rasa malu gitu, lamun kesarangan tapi lamun kelebaan mah eraan. Lalu tahun itu lain gitu lain kira introna itu kasih dengeran betul. Oh ya teman-teman, saya ada di berada sebagian pun saja ini di awal, infonya di awal nih. Bahwa video ini direkam pada tanggal 13 bulan Desember 2022 di penghujung tahun 2022 ini. Semoga semuanya targetnya tercapai dan rezekinya terus diberikan keberkahan dan keselamatan dan kesehatan, amin. Sementara ini saya di posisi jalan pokoknya nama tadi starte di lapas ya, di lapas Banceuy. Di lapas Banceuy startnya wis di mana cenah mang jujugan ka lapas Banceuy. Apana abi teh wis di ditu tadi teh wis di Batu Nunggal deui, pan kamari ke Batu Nunggal masih kan kurang. Ka Batu Nunggal deui bete meuli deui kitu nya, meuli di kain kamari teh kurang cenah aya wae kitu teh. Atunya si Mamang teh mulang deui we kitu tah, meuli da kumaha daripada barang teu beres kitu tah. Mending kene ini deui we Batu Nunggal gitu. Tah pulang dari Batu Nunggal lah asah yang ngeplok ceng teh gitu. Aya kamari empan ngeplok teh di ditunya di Jalan Soekarno Hatta di Bebas gitu tah. Teh mereka ditu teh ngan poho deui kalau belok lain poho jalan. Jadi maksudnya kieu apaan tadi teh ieu nya nu teh lampu merah tah nungguan teh lila lampu merah tah belokkeun seueur ka kiri jeung ka kiri ka kanan deui gitu, ka kiri deui kalah labas ka di kalapas Banceuy udah geus we ngablog sekalian gitu nya. Teu lucunya sarua si Mamang Cangor ieu rudat karena carita ieu teh kiki we carita teh kumaha kitu teu boga inovasi gitu tanya. Aduh ieu welcome Cibaduyut teu ya, Cibaduyut kota sepatu hungkul Cibaduyut sepatu tasnya tuh boneka gaya. Jadi cenah lamun ka Bandung tah lamun itu urang luar kota ieu urang luar kota lamun ka Bandung amung ke Cibaduyut gitu. Di Cibaduyut mah loba mobil loba motor ya. Sarua di mana lagi lobanya. Maksudnya di Cibaduyut mah gitunya seueur toko sepatu, toko tas, gitu lah. Kok mah para ibu-ibu, para mama mah gitu karena tas mah gitunya rada tertentu salah. Lamun teu ditahan mah seminggu sekali kita belanja tas teh. Awewe mah nya mama gitu kaum sosialita lain curhat majikan di lain yuk. Dong salah sangka ieu mah keur ngobrolkeun lagi bahas bagi bagus jalan mana ieu ting saha udah monggeuna gitu nya. Jadi cenah naon cenah lamun ke Bandung owat amang ka Cibaduyut gitu nya. Jadi bade baralanja sepatu gitu naon tas yang sajabana gitu nya, sepatu, kantong, kulit, dompet naon sabuk gitu loba di Cibaduyut mah. Pan icon lagi nya Cibaduyut mah gemar sepatu geuning apalnya anu badag teng di kamanakeun aya mah sabrek aya payoper gitu dipindahkeun yang urang. Iya geus lami mamang ge geus lami teu ngaliwat ka dieu ya. Teu lama aja ukur teu heula gitu 5 tahun ka tukang
ya hampir bolak balik ngapo ya tuh kan teh jalur ieu teh gitu. Ayeuna mah pan bagian di Bandung Barat ka ditu jalur Cirilin ayeuna mah tuh ada tukang kulit. Akhirnya suasana pagi hari ini di Cibaduyut ya, jalan Cibaduyut TPRI sebentar lagi di depan gedung TPRI. TPRI Cibaduyut cenah ya, sok area macetnya, area sibuk, jalur sutra lamun di ya tempat perdagangannya jalur ieu hebat pisan pokoknya tukang kulit gitu tah, seurang tukang kulit bahan-bahan sepatu tah suka itu tah. Saya Cibaduyut mah gitu tah ya, gedung TPRI teh ieu ya hareupeun hareup jeung pom bensin ngegireun Dr. Jeffrey, dokter kandungan apa da si Mamang Cangor. Oh pan baheula ngungsi kadinya pamajikan. Tah, oh iya teh nya poe tos bebeja teh nya poe ieu poe naon teh poe Salasa tanggal 13 Desember 2022 gitu nya. Bisa kada beli tahun baruan dia palawari geus disiapkeun can amunisina. Naon cenah mah amunisina teh? Mercon lain montong setnya mercon gandeng gara-gara batur jatuit di amunisi keur naon sing ngaranna teh amunisi keur tahun baru teh lain mercon si Mamang Cangor mah. Jadi pemikiran ide nu matak berut saya amunisi teh eta. Jadi cenah naon hayang naon kitu cenah mah 2023 teh 2002 hiji 2023 2022 mah nya 2023 menyambut 2023 cenah harus mempersiapkan amunisi cenah di tahun 2002 kene. Oh ja amunisina naon cenah? Oh duit. So bebet nyaho. Ngumpulkan duit teh sing loba gitu tah. Pikeun naon cenah duit teh? Atuh pikeun usaha nu anyar gitu naon, jadi usaha naon gitu. Jadi setahun ke tahun teh urang kumpul ke ya kerjaan sesuatu gitu di akhir tahun di awal tahun gitunya. Mudah-mudahan sadayana walaupun dia caritan teu rame tapi nu penting masih Mamang Cangor harus ngadoakeun dengan setulus hati, seikhlas jiwa dan raga gitu nya. Mudah-mudahan nonton video detik ieu sing usahana sing pasian kalancaran gitu nya, anu damelna sing pasian kalancaran kesehatan, kanu damel, kanu usaha, kanu dagang, kanu bisnis, kanu nanaon masa sekolah keneh atuh cenah ieu atuh sok mudah-mudahan sing pinternya sing balager sing sarolehnya barudak sakola teh sing bener setiap sok mapal wae si dicapokan. Karena saya si Mamang Cangor baheula sakola teh lamun loba mabal pade sakola teh nyaho aing jadi bodoh ye gara-gara naon gara-gara sakola teu balik mending belok ka badanya ke TKI ka ditu lah ka TKI-keun. Tena dikasih kamenakeun urang ka ditukeun deh ka Popo Permai. Alah buru atuhnya anu nililanya adu kesel ya panas bujur. Makanya jauh keneh ya perjalanan ka kali itu ka Cililian anger. Kemana deui atuh cenah. Kita sapabulit kieu cenah. Aduh ai jeroa. Ieu jalanna ieu oh keur diomean ieu keur diomean. Tuh kali coran ya mata galituk teuing dah tuh RW di kota tuh manya jalan Barolong tuh meat sing kahayangnya. Nabi ka mana tuh tadi teh para wargi tuh poho deui dan nudutan atuh. Jadi menonton video teh nudutan udah semangat usuk nudutan semangat. Aduh nuhun ka sadayana nya anu parantos manco terus di awal bagi ka kiwari ya anu tos nonton nepi ka ayeuna ya di nepi ka detik ayeuna ya di awal di video awal ulah anu awal mah bututnya lamun anu karek manggihan ieu video ayeuna ulah coba-coba nonton video Mamang Cangor anu pangheulana di-upload sebab naon sabab goreng batut teu geunaheun soranang ngarlebak
Sorangan ngerebek berjeng tengenaheun berjeng teu rame gitu kajajat kota gitu. Tah atuh cenah berhenti video ayeuna sok ka hareupna mancu terusnya dukung si Mamang Cangor, ngadongeng terus menikmati suasana di jalanan gitu nya. Walau jalan galituk ya aduh ampun wah ripuh, menikmati perjalanan di pagi hari ini gitu ya dengan senang hati, dengan membuang segala kemumutan yang ada, dengan segala kerungsingan yang ada kita jauhkan ya, juga jauhkan dari segala mara bahaya dan mara bahaya pokoknya sehat selalu lah, sehat selalu. Kita fresh hari ini pagi-pagi, ciptakan ide-ide kreatif bagi yang konten kreator atau bagi youtuber atau bagi siapa aja yang bergelut di dunia seni, hiburan dan lain-lain. Mudah-mudahan sing mai brilian ideas gitu mun cenah nya penting tanya nu penting mah tong mumet begitu nya dah gitu, buang semua kemumatan, buang iya. Jadi terus dalam rangka iya senang Cangor mau ulah dengan informasi anu penting. Senang Cangor udah penting kontennya kayak kieu we ki wungkul teu rame puguh Senang Cangor ngobrol teh nongtor serangan ke rujit daripada nonton atuh nontonnya kesarangan staykeun YouTube-na videona sare gitu bukan. Stop mang tak itu di jalan banyak kur saling ya, kadang si Mamang Cangor ya sok diber jalan ku batur gitu nang aja lalu semua cawek ulah egois menaya batur rek ngaliwat teh mentas esok bere jalan kesempatan gitu ya gitu dah orang silih gitu ya di jalan mah kabeh oge saudara gitu nya anu mah motor mah mobil saudara satu aspal ulah sok silih musuhan kade aing jalan tengenaheun euy kada jalan kalau salah jalan ieu mah judulnya namanya salah jalan gitu. Aduh nya urang cekapun dugi ka dieu nya ieu hapudan pisan sadayana bili aya nyawan sih bila aya kadang-kadang anu kurang enakeun di kupingna keduanya, bila aya kesalahan-kesalahan si Mamang Cangor mohon dihapunten dulunya, mohon dibebaskeun. Ulah dibenci ulah ke kapok nguplog deui gitu tah. Aduh nuhun sadaranya aduh hapunten ya bila teu rame da abg asa sarieur gitu teu rame perasaan. Mudah-mudahan mah tuh kurang deh dijauhkan dari segala penyakit ruwet gitu nya, penyakit mumet atau orang seriannya mohon duga dia nya cekap saya hapunten sadayana nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga permios.